mobilnya. Kan doa karunya aing ngepesen. Tukang. Itu di aula. Saya juga kuasa saya kita kata itu. Jadi harga mahal, kata Allah orang mau tidak husnul khatimah. Amin. Nah itu kabullah mah, Allah simpen kurang dilihat dari Ramadan, kamu tapi nalika urang ieu cilaka, urang anu lain dia rahmat Gusti, ya wayahna berproses di dinya. Silakan teh tetep silaturahmi buat mana-mana. Nanti di rumah teh geus apa namanya? Kita Allah. Hak Allah eta mah. Kade sholat di puasa ayeuna lain urang sieun ka neraka. Lain urang hayang ka surga engkau. Eta mah sudah jam kiai jam ulama aku nu halus kosong kene eta surga teh jeung saha jeung jelema tadi ngalanjutan lanjut tapi terakhir mana husnul khatimah. Nah yaitu husnul khatimah pada saat panjangna biar 85% mana hidupna dina jalan kemaksiatan. Nalika nek mau anjeun taubat ka Allah eta dalam permainan surga Allah itu orang soleh. Kalau kita sholat 5 rakaat puasa itu di mana kayak ayeuna we itu coba terus pemuda putih mah weang mah itu mata sholat geuting dan bae salah masuk ribut seperti mahal teh we alus bisa ulah tinggal teh sholat kok mau hiji dulu yang puasa yang kaca itu we tinggal dia ansal akhlak halus. Nah ini alam halus niatan dina usaha ge karena Allah karena usaha teh jujur benar yang enggak mengikuti anak keluarga niat didinya kurang sarua jeung itu loh sarua jeung pikir kesehatan biasa kempel di dia salah sahiji nikmat dan tadi sareng panjenengan pangaksana deres pisan kanikmatan ieu bisiar diciptakeun ku urang nya aya pengorbanan beunang tah rutina urang kedah naon langkah urang teh dinikmati meh jadi ibadah ku silaturahmi ieu ya mudah-mudahan saya yakin urang silaturahmi ieu kan mempererat hubungan atanapi anjuran dina sabda Rasulullah memperkuat tali silaturahmi ya. Rahmat serta salam urang keras limpah curahkeun ka junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita yakin kalau urang tumut patuh karena ajaranna urang bakal menang syafaat di yaumil akhir. Hari abdi mah ngiringan bae paketu bangga. Salam waktos ka sadayana. Abdi ge dipuring kareueun kirang aktif di kedua. Da kegiatan anu ieu kali deui abdi mah ngiringan teh kumaha saena. Ini rapi gitu. Jadi sehingga parasmanannya ketahuan ning itu Nah, ada sadar.
tetap kompak dan solid. Lanjutkan. Untuk DNT tetap kompak, tetap solid agar silaturahmi kita tetap berjalan dan anggotanya makin banyak. Sukses terus DNT. Dan kita mantap pisan. DNT ke sawah rame gendi, gue Jumat, tereng-terengan, gue seminggu lewat rame gendi. Kami keluarga besar Goes Dulur Ngadu Tuur Limbangan mengucapkan